Coba Jis panggil ikan tuh Jis. Ku aing ngeri. Iya mah ya gini santri. Oh, udah tuh banget deh. Nyonya. Sia mah nyonya aja. Ya aing nyeri. Nyonya. Itu bener sih mah. Tadi mah benang li ieu mah lain hinis bom ieu mah. Nyi. Goblok be jantinya mah bom. Benang ieu bomna ieu bom kolotok. Nyi. Kanjang. Enggak. Mending kayak siap, Bang. Cek aing teh saha aki-aki. Itu mah gua. Bisa teu naon di dieu. Iya tadi ya kawin si Arif karena bom kolotok kacugak. Aduh. Mana teh nyaho ditongo? Naon? Anu tak geleng sia mah Wah, lu bener ya teh mang. Heeh. Petahna nya jeung panonna kot barijil. Urang kada kacik bieu mang gitu. Itu mah ke dia. Teu nyaho nya. Tuh, awalnya lakinya. Teuing aing ge teu puguh ting awe ting laki dan nu kitu mah bingung ning awe lalakina. Kurang dia bingung mang. Heuh pan kada kehen kagelengna oge. Nyi. Siang dah. Ayam aing selede deui. Terakhir 5 poe. Tukar rasa ngeri di 3 bulan teh aduh teu sia-sia aing mah euy. Ker. Ante beukeun jukut nih ayam teh. Beda jeung emeh nya. Si Amang. Siang reurewas sia mah naon seteh. Itu Paraban tuh di teu loba mang. jukut sia mah. Aduh, aing beda dari Sia-sia aing ngeridit. 3 bulanan aing sia mah. Heeh. Aduh, aya halus ya ayam. Ayam bodas nih ayam hideung. Cocok kata mah. Bakal ieu. Bakal jadi duit. Bakal pipuncitan jang ke munggah. Nyaho wae babales ya. Nya aing teh sia-sia heuh. Miara ayam. Ayam hideung tanya. Tareh gede het, teuing gede tibatan hayang bodas. Bisa. Lain nurut maneh alus kena nu bodas alus hideung hayam teh. Atuh mang, urang bakal dijawab amun amang ngajawab heula pertanyaan urang. Ngajawab naon sih mah jadi tanya jawab gitu aing mah ieu nanya ieu Nya atuh pangajawabkeun heula pertanyaan urang heula. Naon. Naon perbedaanna hayam hideung jeung hayam bodas? Nya hayam bodas mah bodas tuh tempok sia tuh. Ano, ayam hideung mah hideung tah. Aduh macok deh. Pas baju urang. Nya, itu pan? Lain salah. Naon? Amun hayam hideung mah bisa nogan warna bodas, mun hayam bodas mah teu bisa nogan warna hideung. Kehet cenah nya. Ano? Jis, kamu Jis. Barang gitunya orang lain. Siapa bisa naikin kos monyet? Buru Jis. Gimana Jis? Masih Roman Sarip. Jis, ku yang sangat Jis. Buru Jis. Siang wadul ya kehed. Waduh. Aing gak turun naik. Kanya ning ku aing jago jadi aing. Rip bisa kunaon Rip Daken ku aing jadi kunaon sia Rip geus Rip Anu gede sogan jambunang geus Nyanyi. camling sama barokan mah aing geus serius nempo mana ceurik di luhur Nyanyi. goblok Tang. Jang, dia Jang. Keur naon maneh? Hari di dieu. Maneh ka dieu tuh buru ih sia mah. Tah gitu. Aing boga dongeng ge nya. Hah? Dengekeun moal. Siap. Ieu teh dongengna teh. Aya hiji raja nya. Kabeukna teh gedang buruk. Wah, Heueuh. banyak raja ngadangan gedang buruk.
Ngaranna ge dongeng meureunna. Oh, dong. Kabegina gerang buruk. Raja teh nya. Komo nu teu buruk mah beukeun pisan. Nya. Kamaraha atau ngararinit nya? Aya dongeng ieu. Oh, tadi betul bener. Ah, siam. Non bedana nya gajah, sireum jeung nini-nini. Amun gajah mah padag, nini mah apa deui? Ah, mana naon? Mun gajah mah gede, Terus? mun ini mah peot. Oh, lain. Kieu nya ari gajah mah ditincak ku sireum tara paeh. Ari sireum mah ditincak ku gajah, besok paeh. Kau gajah. Nah, lamun nini nanya, gagah jeung mana kekepan? Kau gajah. Nanda. Nya.